Karitama seorang manusia andungi tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu para mancawar salam dunya di mana bae ayana. Wilujeng wangi wilujeng patebang dangu deunya sareng aki di acara dongeng Sunda anu dipedartikan daga Mancomania, tempat mancona urang Sunda anu meka memet kana dongeng Sunda. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi masih sararaum tangtos namanya para mancawar mah atuh harebatnya karyat saumna teu aya nu bolongnya kajabi panginten kaum ibu-ibunya tetapi kaum wanoja anu gaduh tamu matuh. Pamirsa mugi sadayana tetep dipawarinan kesehatan lahir sinareng batina jembar manahna gampil rizkina sarta tebih tina balaina oge dikiatkeun dina ngalaksanakeun ibadah saumna. Urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca anu katuna lalakon andog wadalnya anu nincak bagian ke-48 bade tamat pangintennya. Sa episode deui atawa nepi 2 episode deui paling seueur ge. Dia andog wadal teh kumaha terasanana atuh urang bandungan saserangan sakedap deui satecan kieu medar dongeng mangga pamirsa kangge nembean mancul nembean ngedongkeun di subscribe heula ditoel heula tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki urang ngamparkeun deui we nya samak kabitanana paarsa makna. Sor kolak canil sareng cauna mangga kaparayun sadayana prung Dina kursi singgasana anu hurung herang dijieun tina emas, saurang awewe geulis make papakean sutra hejo diuk salese diapit ku dua urang dayang anu gareulis oge. Bukna anu panjang teh disanggul rapi sarta dihias ku hiji mahkota anu ditaretes ku inten berlian permata. Belah kenca katuhuna dina jarak 5 lengkah ti kursi gilang kancana nararangtung dua urang pangawal ratu anu jarangkung badag make rompi hejo tina sisit buhaya dina cangkengna nyoren pedang anu panjang ngagangsar. Si awewe geulis anu taya lian ratu kerajaan siluman Banyumaruta anu katelah Kanjeng Ratu Dewi Makarawati katampo seuri ningali Arman harita datang dibarengan ku Ponggawa Bajuluwulu. Sabawang abak terus kaunjuk panjenengan Gusti Ratu, cek Bajuluwulung tuluy cedoknya mah ka Dewi Makarawati. Sedangkan Arman mah tetap bae nangtung ngajaga bari neuteup ka Dewi Makarawati. Bagia Arman, wilujeng sumping di karaton kaulah, cek Dewi Makarawati beri imut ngagelenyuk kareueut naker. Arman rada ngeureeceum oge nampo imutan Ratu Siluman di hareupeunana anu kagelisanana memang taya bandinganana.
Katambah-tambah papakaian Sutra Hejona anu ipis kacida nembongkeun ka sampuluran awakna Dewi Makarawati anu teu make papakaian jero deui di sajeroeun papakaian Sutra Hejona eta. Kumaha? Nah anjeun betah di dieu? Leuwih hade ge anjeun tengah hiji bae jeung kaula. Kabenaran kaula teh butuh batur hirup pikeun ngalola ieu kerajaan. Kaula tepi kadanget ayeuna ge can boga salaki pikeun jadi saurang raja di nagara Banyumaruta. Nah anjeun daek lamun jadi salaki kaula Arman. Ceuk Dewi Makarawati deui bari ngeletan ka Arman. Timimiti nempo Arman sawaktu keur nyurup ka Dewi. Nyata dina Arman Dewi Makarawati teh geus nendeun sir. Kagoda ku kakasepana si Jajaka. Sanajan jantungna ratug sarta getihna karasa panas, tapi Arman masih ingat kana Purwadaksina. Dina hatena Arman babacaan pikeun nenangkeun hatena tuluy pok nyarita. Kuring ka dieu lain rek nyiaran jodoh. Kuring ka dieu rek menta anjeun pikeun nyageurkeun deui adik kuring sarta ngabebaskeun bapak kuring nyaeta Bapak Kosim tina jiretan tipu muslihat anjeun ratu. Masalah di anjeun eta mah masalah babari. Ku kaula bakal dicageurkeun lamun anjeun daek jadi salaki kaula. Tapi na ngeunaan si Kosim, kaula teh teu rumasa ngajiret atau nipu ka manehna. Kaula mangan saukur nawarkeun harta kekayaan serta kesenangan hirup ka bapak anjeun teh. Kusabab karunya geus lila pisan hirup dina kasangsaraan. Manehna sorangan anu mutuskeun pikeun jadi hamba sahayana kaula. Teu mungkin. Pamohalan bapak kuring teu pupuku daek bilu ka anjeun lamun teu dijiret atau dipikat ku anjeun. Ulah ngarasa aneh Jajaka. Anjeun teh can lila ku melendang di alam dunya. Sakuat kumaha ge imana saurang manusia lamun puluhan tahun hirup dina kasangsaraan. Sara loba dihina ku batur. Lila-lila ge moal kuat. Imana bakal ragrag. Kagoda hayang ngarasakeun hirup senang cara batur. Teu kaetang lobana. Bangsa manusia anu ngahaja nepungan bangsa kami pikeun nyeun perjanjian. Daek ngorbankeun diri sarta seba kulawargana asal bisa hirup senang di alam dunya. Naon bae alasan anjeun? Kuring menta anjeun ngabatalkeun perjanjian bapak jeung anjeun. Sarta bebaskeun sukmana di kuring. Heuk, kahayang anjeun bakal dicumponan. Tapi syaratna anjeun kudu mayar ku kaperjakaan anjeun Arman. Cukup sakali anjeun daek sare jeung kaula. Sakabeh kahayang anjeun eta bakal kalaksana. Ceuk Dewi Makarawati bari ngiceupan ka Arman. Dewi Makarawati mentang imutna anu kareut naker dibarengan ku ilmu pangirutna anu bisa ngelumpukeun hate saha bae anu nempo kana imutna eta. Dewi Makarawati nu pernah adu hareupan jeung Arman sawaktu keur nyurup ka adina, apal sakumaha luhurna elmuna Arman. Lamun ngagunakeun cara heuras pasti Arman bakal ngamuk sarta can tangtu manehna sanggup pikeun meruhkeunana. Kusabab eta Dewi Makarawati teh ngagunakeun ilmu pelet jeung ajian pangirutna pikeun meruhkeun Arman. Arman anu memang can loba pangalaman saharita langsung bae kapangaruhan ku ilmu pangirutna Dewi Makarawati. Panonna neuteup teu ngiceup kana beungit geulisna Ratu Siluman anu katempona beuki ngageulisan bae. Getih Arman karasa surser leuwih ngagancangan kitu oge jejantungna anu beuki motah ratug tutunggulan. Dewi Makarawati apal lamun ilmu
pangasihna ilmu peletna geus nerap ka Arman. Manehna seuri tuluy nangtung. Dewi Makarawati teh ngalangeor leumpang bari ngahaja. Nyingsatkeun pakaian hejona anu bagian handapna mibana beulahan panjang tepi kana cangkengna. Atuh pingping anu mulus bodas bersih teh ka tembong ngaborelak sawaktu Dewi Makarawati ngalangeor turun tina singgasana nyamperkeun ka arah Arman. Arman beki olohok mata simeuteun gonok lakina lok-lokan turun naek ke irahna saharita ka hudang. Awakna ngageter nafsu anu ngadadak naek ka duruk. Dewi Makarawati nangtung dina jarak ukur satengah lengkah di hareupeun Arman. Gunung sakamaranana anu buleud montok teh nampe di hareupeun panon Arman nyieun nafsu si Jajaka beki naek kana embun-embunanana. Dua leungeunna Dewi Makarawati diangkat tuluy ngagelung dina beheungna Arman bari ngusapan. Beungeutna ngadeuketan kana beungeut Arman napasna anu haneut teh karasa nyapuan kana beungeut si Jajaka. Urang puaskeun rasa kapanasaran anjeun di kamar kaula Jajaka. Urang babarengan lelayaran dina sagara kanikmatan. Hareos Dewi Makarawati tuluy nungtun Arman dicakaleungeunna dibawa ka kamarna. Arman teh ngiclik nuturkeun kawas munding anu dicocok ku irungna. Arman dibawa asup ka hiji kamar anu lega jeung bararesi sarareungit. Sakabeh parabotanana nu aya di eta kamar sakabehna ge dijieun tina emas sinangling oge dihias ku batu-batu inten berlian anu warna-warni tingkerlip. Di eta kamar Arman teh didieukeun di hiji ranjang badag anu kasurna empuk saprena tina sutra warna biru ngora. Di dinya geus diawuran ku kembang 7 rupa anu seungitna nyamuang minuhan eta kamar. Seungit anu rupa-rupa kaambeu ku Arman nyieun nafsu kalalakiana beuki ngagolak bae. Arman anu teu apal kana kitu kieu da puguh masih bujangan jeung teu boga pangalaman naon teu pernah ngalakukeun nu aneh-aneh ukur diuk bari awakna ngadegdeg. Dewi Makarawati nangtung di hareupeun Arman sakali manehna ngagibegeun awakna polonyon papakean sutra hejona teh langsung bemolonyon leupas tina badana. Ayeuna mah katembong jelas pangawakanana Dewi Makarawati. Anu matak pikauruyeun sakura laki anu nempo mah. Arman molohok panonna molotot jakuna beuki elok-elokan neuteup awakna Dewi Makarawati anu geus teu katutupan nanaon deui. Eueuh salambar ge kaen anu nunupan kana oratna Dewi Makarawati. Si Ratu Siluman teh neundeun mahkotana dina meja leutik. Waya di sisi ranjang tuluy ngagidegeun sirahna bukna anu panjang hideung galing muntang teh. Saharita ngarumay nambahan kana kagelisan dirina anu nandingan kaum widadari. Arman lap bae geus poho kana Purwadaksina kasirep ku elmu pangirutna Ratu Siluman Buhaya. Kasadaranana palid dina galura gairah nafsu anu ngagugudag dina jero dadana. Dewi Makarawati harita ngagabrug ka Arman bari seuri nindihan awakna. Si Jajaka tuluy bibirna sibuk ngagalentoran Arman sedengkeun dua leungeunna ngarang sadan kana bajuna Arman. Arman ngarasakeun sukmana kawas nu hiber ka jomantara. Karak danget harita manehna ngarasakeun kaintiman jeung saurang awewe anu bener-bener nyieun nafsuna ngagolak henteu katahan. Meh bae Arman teh bobor ka perjakaanana.
Tapi dina kaya nu genting kitu ngadadak dina tetempuan Arman teh ngolebat. Hiji rupa awewe geulis anu tayalian neng arum bebeureuh pamepes hate bebene nu geus lila aya dina sajeroeun kalbu. Tuluy ngolebat disusul ku hiji rupa aki-aki nyaeta rupana Bah Atma anu jadi guruna. Dina tetempuana Arman, Bah Atma teh cumarita. Aling Arman, gancang kawas jadi hidup. Tugas bujal eta siluman kekujang jai sampareja. Sabab dina palebah bujal na eta kalemahan eta ratu siluman teh. Les rupa Bah Atma nu jadi guruna Arman teh ngilas. Arman saharita inget deui kana purwadaksina pangaruh ilmu pelet pangirut pangasihan Dewi Makarawati sirna. Manehna eling lamun keur digalentoran ku musuhna nyaeta Ratu Siluman Buhaya. Gancang Arman nyekel tak-takna Dewi Makarawati, tuluy awakna Dewi Makarawati teh dibalikeun ku Arman sarta langsung ditindihan ku Arman anu ayeuna mah aya di saluhureunna Dewi Makarawati. Dewi Makarawati henteu curiga nanaon sewaktu awakna dibalikeun tuluy ditindihan ku Arman teh, sabab nyangka lamun Arman geus teu sabar hayang ngalampiaskeun nafsu kalalakianana ka dirina. Dewi Makarawati kalaka meureumkeun panonna bari bibirna anu ambu cuy beureum teh rada calangap, siap pikeun nadah gempuran bibirna Arman. Tapi leungeun katuhu Arman harita nyabut ku jang leutik Kiai Sampareja anu dibekalan ku guruna sawaktu mulang ti Garut teh. Anu salila ieu ka mamana ge teu oleh nyelap dina cangkengna. Leungeun kencana Arman nyakelan beuheungna Dewi Makarawati sedengkeun leungeun katuhuna nojoskeun ku jang pusaka eta pas pisan kana palebah bujalna Ratu Siluman Buhaya. Hiup jerep. Dewi Makarawati ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Kujang teh nancep jero dina bujalna. Sukuna ngajejek kana dada Arman cedak. Aduh, celeng kalayang, bro. Arman meceleng ti luhur ranjang ka tukang tuluy tonggongna neumra kana tembok sisi panto. Kujang Kiai Sampareja masih dicekal page dina leungeun katuhuna Arman harita diuk. Nahan nyeri dina tonggongna jeung dadana anu dijejek tarik ku Dewi Makarawati. Tapi panonna tetep nitenan nalingakeun ka Dewi Makarawati nu aya di luhur ranjang. Dewi Makarawati kakejetan di luhur ranjangna, beuteungna baloboran ku getih tapi getihna warnana lain beureum kawas bangsa manusia. Getihna katempo warnana teh hejo. Tina tatuna ngelun haseup bodas. Hawa panas nyaksrak kana sakujur badana tina tatu tapak kujang pusaka. Hawa panas eta anu bakal ngabeuleum awakna Dewi Makarawati ti jero awakna. Kulitna nu bodas bersih teh mimiti katempo geuneuk ngahideungan. Dewi Makarawati jejeritan bari gogorowokan ngageruan pangawalna. Aduh, panas! Tulung! Panas! Aduh teu kuat dia, tulung pangawal! Pangawal prajurit, tulungan kaula, tulungan! Ponggawa, aduh, tobat! Kaula teu kuat panas! Arman cengkat maksud narik nyamperkeun ka Dewi Makarawati. Tapi niatna gancang dibatalkeun sabab kaburu daratang pangawal ratu jeung pasukan prajurit panjaga karaton. Anu kadenge lalumpatan ka arah eta kamar.
Sewaktu para pengawal teh datang, Arman gancang muka panto tuluy lumpat keluar ti jero kamar. Tapi pasukan prajurit kaburu datang ngahadang antuk nama Arman malikeun badana berengbeng lumpat ngaliwatan jalan tukang. Udah goy, dewak canggala gede jejaka deh. Cek seorang penggawa ngagero mere parentah. Manehna teh seorang kepala prajurit pengawal karaton ratu. Atau pasukan prajurit karaton teh kabagi dua. Sawareh ngarudag ka Arman, sawareh deui arasup ka kamarna Dewi Makarawati pikeun mariksa kaayaan ratuna. Arman terus lumpat. Srog Arman teh tepi ka pawan karaton anu lega. Didinya loba jalma anu keur popolah, aya nu keur nyangu, aya nu keur ngasur-ngasur seuneu, aya anu keur kekeureut, aya nu keur tutumis. Wah, rupa-rupa aya nu keur meulem daging, aya nu keur nyieun sate. Kabeh keur sibuk popolah. Awewe lalaki, tapi sakabehna ge ti bangsa manusia malah loba beungeut nu kenal Arman teh sabab lolobana anu disebakeun ku Mang Kosim teh nyata urang lebur sugih mukti digawekeun teh di eta pawon karaton. Ujang, liwat dia Jang. Seorang lalaki ngagorowok ka Arman di deukeut panto pawon tukang. Si oreng eta teh Mang Ukri anu harita geus rengseng nganterkeun suluh ka pawon karaton. Teu mikir panjang lebar deui, Arman gancang lumpat nyamperkeun Mang Ukri. Lumpat ke arah kulon Jang, tepi ka panggih gapura tapal watesnya. Gapura eta teh tapal wates nagara siluman jeung alam kamanusiaan urang. Arman ungeuk, teu talangke tuluy lae lumpat gancang nuju ke arah kulon. Teu lila burudul, puluhan prajurit nu ngudag Arman jeung sabaraha penggawa tepi ka pawon karaton. Culang cileung neangan Arman kaditu ka dieu. Lumpat ka wetan jajaka tadi teh. Mang Ukri ngagorowok bari tutunjuk ke arah wetan. Puluhan prajurit teh langsung bae ting beretak lalumpatan ka wetan. Sedengkeun Mang Ukri seuri keom tuluy ngaleos ninggalkeun pawon karaton. Arman teh lumpat sakuat tanaga nuju ka belah wetan. Menang sababaraha jongjongan, akhirna mah Arman tepi ka tapal wates kerajaan Banyumaruta belah kulon. Didinya katempo aya hiji gapura badag anu di luhurna ditulisan tapal wates. Reg Arman ngeureunkeun lumpatna. Bari nangtung napasna nu ngahegak diatur dadana juuh gesang. Arman neuteup ka arah gapura. Anu katempo disatukeun gapura teh eueuh pamandangan sejen ngan saukur warna hideung anu ngagebleg poek mongkleng kawas peuting anu teu dicaangan ku bulan. Teu katempo aya nanaon. Ngableg bagi hideung geuningan. Aduh, aing poho ye, kudu kumaha ye. Poho teu nanyakeun ka Mang Ukri kumaha carana pikeun aing bisa meuntas deui ka alam manusia nya. Aduh. Sewaktu Arman keur ngahulang di hareupeun gapura eta bari mikir, kadenge sora lumpatna kuda anu ngaguruh loba ting beretak ting hariem ngaguruh awor jeung sora anu ting gorowok. Atuh Arman gancang malikeun badana breh katempo pasukan kuda anu jumlahna teu kaetang saking kulobana keur ngabring. Kabeh lumpat tarik muru ka arah dirina. Cilaka aing kapanggih geuning. Musuh teh kacida lobana ya. Tapi aing percaya Allah anu maha kawasa bakal nangtayungan ka umatna anu aya dina jalan bebeneran. Arman anu beungeutna tadina katempo regeng jadi tenang deui. Kayakinanana kukuh pengkuh yakin kana kakawasan Allah Ta'ala anu maha kawasa.
Pasukan kuda teh langsung ngepung ka Arman. Sakabehna ditumpakan ku para prajurit anu jelangkung badag beri samapta nyarakal pakara. Saurang penggawa jangkung badag make papakean hurung herang gandang kumisna baplang, make mahkota leutik. Maju nepak kudana ngalengkah ka hareupeun Arman. Cejaka, kaulah pati Gandaruma. Anjeun dituduh geusnan rasa Gusti Ratu kami. Anjeun bakal cangkalak Cejaka. Sada dihukum gantung di alun-alun. Cek kita laki tengah tua anu ngaku ngaran Patih Gandaruma. Kelakuan Ratu Anjeun anu sakudana dieureunnan samemeh tambah loba jalma anu sasab. Walon Arman teuneng ludeung daya kasieun sakitu dirubung dikepung wakul buaya mangap ku ratusan prajurit anu marawa pakarang sakabehna ge. Oh kutan jadi bener anjeun anu ngalakukeunana. Para prajurit cangkalak ieu manusia teh. Patih Gandaruma ngangkat leungeunna tuluy diarahkeun nunjuk ka Arman. Waktu puluhan prajurit langsung jelung-jelung darurun tina kudana sarta marsat pakarang langsung ngepung ka Arman. Dina kayan kitu hiji bayangan beureum ngolebat ka tengah-tengah kalangan kolebat. Jeleg. Apal-apal geus aya di hareupeun Arman. Hep. Kehela. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Sakedap dah ieu teh waktosna tos seep ieu pamiarsa. Dede. Mending ge jarajan kolak heula ye ieu bari icalan kolak ai sasi saumah awugna liren heula nya tah. Ieu bari nyana asinan deui seger geura raos kira ieu aya bangkuang aya sagala macem ieu teh tuh. Mangga geura raosan ieu diborong ya tuh Kanjeng Patih ieu kangge anak buahna. Dede. Para pamiarsa. Kuno rojolna bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana para mancowor salam dunya. Lakon Daug Wadal bagian ke-48 nya. Cag urang teudeun heula dihandelem sieum geusan sampeureun urang tuna heula dihanjuang siang geusan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayeuna anu parantos satia manco satia ngadangukeun nya oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi wae sadayana aya dina kalancaran usahana nya, kalancaran sagala rupina urusanana. Panjang jodona nu teu acan penak atuh dipenahkeun sareng jodona nya dipaparinan jodoh anu soleh sareng solehah. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi aya dina kakiatan ngalaksanakeun ibadah saumna tuk dugi engke dina dinten boboran tamatnya pamirsa. Oge aya dina karahayuannya teu kirang naonna. Amin. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nya nu kapiatur wengi ieu. Lakon Daug Wadal urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Akina panginten amit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.